Abdi saparakanca ti kelas 10 IPA 4. Abdi Vivianita Lestari. Abdi Dea Priyanti. Abdi Intan Fijirahayu. Abdi Mita Herawati. Abdi Sasatiara. Abdi Rina Damayanti. Abdi Dita Agustin. Arurang di dieu bade ngawawancara tukang seblak di kantin SMA Negeri Hiji Manonjaya. Wilujeng Ngaseni. Saatnya istirahat. It's time to learn first grade. Di kantin SMA Negeri Hiji Manonjaya ieu aya dahareun anu remen diteteangan ku unggal murid. Kadaharan ieu kaasup kana kadaharan anu kawilangeunah nyaeta seblak. Salah sahiji tukang seblak di kantin teh namina nyaeta Teh Unong. Kawitna ti Pasir Batang. Yuswana nembe 27 tahun, tapi anjeunna tos nikah. Ngaran warungna nyaeta Pojok Tiga Saudara. Kunaon pangna di ngaranan eta? Sabab Teh Unong dagangna di belah juru, bari anu ngaladanganna teh tiluan. Teh Unong icalan di dieu teh kadang dibantos, kadang oge nyalira. Teh Unong icalan seblak ti tahun kamari, nyaeta tahun 2018. Teh Unong ngamodalan ieu icalan teh nyaeta 200 ribuan. Penghasilan sapopoena kurang leuwih kana 100 ribu. Saurna Teh Unong milih icalan di dieu teh sabab acan aya anu icalan seblak sareng anu maleserna oge murang kalih sakola. Lamun teu icalan di sakola nya di bumi wae. Pangna Teh Unong tiasa icalan di dieu teh sabab sewa tempat anu mana mayarna teh 3 juta per tahun. Tah lamun aranjeun bade jajan bukana teh ti tabuh 7 dugi ka 3 sonten. Pangaosna nyaeta 5 ribuan. Pamihoyong terang mah, yuk tingali cara ngadamelna kumaha.
saparakanca hapunten bilih seueur kalepatan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi saparakanca ti kelas 10 IPA 4. Minta itu warahmatullahi wabarakatuh. Abdi saparakanca ti kelas 10 IPA 4 bade ngawawancara ibu kantin seblak. Ya, nonton euy kuat yang seger.